warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Tepangkeun wastapun Fitri Oktaviani 11 MIPA 2 anu janten moderator. Puji sinareng syukur hayu urang panjatkeun ka hadirat Subhanahu wa taala anu atas maparinan kesehatan ka urang sadayana. Salawat sinareng salam ka curah limpahkeun ka junjungan urang sadayana yakni Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Teu hilap ka kulawargina ka para sahabatna tabiin sareng tabiatna. Abi calik di dieu ngagenamkeun pancen panumbut catur. Teu hilang ngahatur nuhunkeun ka para parantos hadirin anu tos dongkap ka ieu acara. Supados henteu nyongkonong kana waktos langsung bae kana acara anu bade ngadugikeun kumandangna carpon anu judulna Asih Teu Mikawanoh Kasta anu bade didugikeun ku jenengan Neng Sepina. Sumangga kadek Sipina kangge ngagumandangkeun sinopsisna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wastafus Sepina Nurodewanti kawiti 11 MIPA 2. Ngahatur nuhunkeun ka moderator Fitri Oktaviani atas ngabagikeun waktosna kangge ngumandangkeun sinopsi carpon Asih Teu Mikawanon Kasta. Neng nyaeta saurang awewe anu lahir di kulawarga anu henteu sanggup dikaleutik. Manehna geus ngarasakeun pahitna kahirupan. Minangka anak pangkolotna Neng ngarasa ngabogaan tanggung jawab pikeun mantuan kolotna. Leuwih saprak bapana maot sebab kecelakaan Neng geus ngalakonan loba hal pikeun bisa menangkeun duit. Tina duit anu manehna dibeunangkeun bisa dipake pikeun meuli beas sarta kaparluan hirup anu sajeno. Indungna oge henteu eleh ulet. Naon wae dipigawe demi jang anak-anakna. Pas Neng umur 18 tahun, manehna megat pikeun indit ka Jakarta babarengan Dede. Dede nyaeta rencang Neng ulin teu keleutik halayan mawa bekal saayana. Neng oge indit ka Jakarta dipirang ku sagrup Init ke Jakarta dipirang ke sagrup cerik indungna jeung adina. Neng digawe di imah Ibu Yoyo. Neng dipikanyaah serta dipilakukeun ku Ibu Yoyo kawas ka anakna sorangan. Kahirupan Neng oge robah luhut bantuan modal ti Ibu Yoyo. Manehna bisa muka ceterang jeung rias pangantin. Hiji poe Neng papanggih jeung ujang pamustinganana banana. Benenang asih oge kasajen di antara manehanana. Genep bulan tidinya Neng nikah hancur ujang. Maranehna hirup bahagia. Salajengna analisis unsur carpon. Anu kahiji ayat tema. Temana nyaeta silih asih. Nu kadua latana di lingkungan imah. Manfaatna nyaeta cinta temandang paras. Tokohna aya si Neng, Ibu Yoyo, tilu adina, indungna. Penokohanana aya Neng nyaeta ulet, Ibu Yoyo bager nyaah ka si Neng, indungna ulet bertanggung jawab, gaya basana bahasa Sunda sapopoe, sudut pandangna kadua pangarangan teka. Kadua kusabab pangarangna teka asup. Mugi sakitu wae anu tiasa dipikahatur kusim kuring wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atur nuhun ka Neng Sepin anu atos memandangkeun analisis carponna. Mugi-mugi bermanfaat kanggo anjeunna sareng kanggo urang sadaya anu ngadagukeunana. Amin ya rabbal alamin. Amin. Sakieu wae anu tiasa kusim kuring kapihatur. Hayu urang tutup wae urang ngadoa hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Bismillahirrahmanirrahim.
Puji sinarang syukur sumangga urang sami-sami sangkakeun kehadirat Allah Subhanahu wa taala kalayan rahmat sareng magfirat ti mantena urang tiasa riung pulung dina ieu riungan kalayan kawilujengan dina dengan ieu urang aya dina acara presentasi bahasa Sunda. Kanggo mitembayeun ieu acara mangga urang ngaoskeun basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Supados ieu acara tiasa lumangsung kalayan kawilujengan ti kawit dugi ka akhir acara. Hadirin anu kusimkuring dipehormat, tepangkeun wastaful Sepina Nurodawiyanti simkuring nganggem pancen janten panunggu catur. Teu hilap ngahaturkeun nuhun ka para pangjajar sarta pamilon anu parantos hadir dina kempolan kanggo ngadiskusikeun ngeunaan hasil analisis sarpon anu judulna Paraji ti Cikahuripan. Nyaeta jenengan Fitri, hayu urang regepkeun kumandang ti pangjajar. Sumangga Kaneng Fitri kanggo ngadugikeun kumandangna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Tepangkeun Wastaful Fitri Oktaviani anu bade ngumandangkeun sinopsis anu judulna Paraji ti Cikahuripan. Sateuacanna atur nuhun Kaneng Sepina anu atos nyangakeun waktos ka abi kami ngumandangkeun sinopsis anu judulna Paraji ti Cikahuripan. Paraji ti Cikahuripan. Maijun teh nyaeta Paraji sohor ti Cikahuripan. Maijun boga loba incuna tapi anu dipikanyaanna mangan euis. Euis teh ngajakan Maijun ka Bandung soalna euis rek wisuda. Maijun teh gideung tapi euis keukeuh wae hayang katunggulan ku Maijun. Maijun teh sanajan incuna loba, Maijun mah beda kanyaanna ka euis. Maijun jadi Paraji teh lain kahayang tapi turunan tininina. Sabenerna mah Maijun teh embung jadi Paraji tapi da diembung-embung oge kumaha bahkan ayeuna mah sakelompok keneh anu hayang diajar ku guru jadi Paraji ka Maijun. Tapi Maijun teh mikeun yen budakna oge loba nu hayangeun jadi Paraji tapi Maijun teu mikeun. Maijun mah kalah mercayakeun anak euis. Hiji waktu di desa eta aya salah sahiji dokter jeung bidan anu ngomong yen Paraji teh ngabahayakeun ka orok jeung ka indungna, abong beja, telila, tapi ka Maijun. Maijun asa teu ngeunah Paraji teh ngabahayakeun ka orok jeung ka indungna. Lila-lilaan euis edek ngalamar jadi dokter ngan Maijun teh teu mijinan sabab anu nyarekan Paraji teh nyaeta dokter jeung bidan. Tapi euis ngupayakeun supaya hayang jadi bidan yen Paraji jeung bidan teh sarua pagaweanna. Jadi Paraji jeung bidan teh mekar di desa eta babarengan. Wassalamualaikum warahmatullahi analisis unsur jargon. Jejer kahirupan latar tempat Cikahuripan Bandung jeung lembut. Latar suasana keheul, latar waktu tahun ka tahun, galur campuran panongkoh Maijun pager euis dekan dokter jeung bidan sok ngomong ka mana wae. Tokoh Maijun euis dokter jeung bidan. Sudut pandang ngagunakeun sudut pandang anu kadua sabab pangarangna kaasup kana eta carita. Amanat urang kudu saling hargaan anu pagaweanna hampir sarua jeung urang. Kabahasaan anu sapopoe dipake. Pangarang Taufik Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hatur nuhun Kaneng Fitri anu atos ngumandangkeun analisis harpona. Alhamdulillah acara ieu atos rengse hayu urang tutup bae kusadayana urang sasarangkeun macakeun hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Keren banget.